Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak kelas 1? Mugia barudak kelas 1 ayeuna aya dina kaayaan dararamang sehat sadayananya. Amin. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Satu acan di kawitan urang baca basmalah sesarengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta aya dina KD 4.4 keterampilan mewarnai gambar tentang anggota keluarga dan menyebutkan kata-kata santun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya diharapkan siswa bisa mengerti tentang istilah nama-nama anggota keluarga. Yang kedua, siswa bisa memahami dan menjawab pertanyaan teks tentang keluarga. Yang ketiga, siswa bisa menyebutkan kata-kata emas secara baik dan benar. Ayeuna hayu urang baca wacana di handap ieu. Kulawarga Tisna. Tisna teh budak panengah. Ratna ngaran lanceuk Tisna. Adi Tisna ngaranna Jayadi. Ratna teh disebutna Cikal, nyaeta budak panggedena. Jayadi disebutna bungsu, nyaeta budak pangleutikna. Ari jeung dulur teu meunang pasea. Urang kudu nurut ka indung jeung ka bapa. Nasehat indung bapa teh jadi tuduh jalan kana kahadean. Saatos dibaca teksna, hayu barudak urang titenan naon maksud bacaan tadi. Anu kahiji, judul bacaan di luhur teh nyaeta Keluarga Tisna. Tisna budak panengah, dulurna Tisna teh aya 2, nyaeta anu cikal ngaranna Ratna, anu bungsu ngaranna Jayadi. Cikal hartina budak panggedena, upami bungsu hartina budak pangleutikna. Tisna jeung dulurna tara pasea. Tisna jeung dulurna sok nurut ka indung jeung ka bapa. Dina teks bacaan anu tadi hayu barudak urang candak elmuna nya. Regepkeun nya barudak. Nu kahiji nyaeta ari jeung dulur teu kenging pasea. Jeung dulur mah kedah akur. Anu salajengna ari karai urang kudu daek ngaping. Ngaping teh sapertos ngasuh barudaknya. Gunana urang loba sobat nyaeta pikeun silih tulungan. Salajengna papatah nasehat indung jeung bapa wajib diturut. Lamun boga salah, urang kudu nyuhunkeun di hapunten. Lamun urang dibantuan, kudu nyebut hatur nuhun. Pami aya kahadean, urang kedah nyebut sae pisan. Kumaha barudak? Tos ngartos anu ku ibu didugikeun dinten ayeuna? Tah ayeuna majeng kana ngerjakeun tugas. Mangga dibuka GCR-na barudak ditinggal aya soal dina GCR dikerjakeun nya. Ulah hilap. Satacan dikerjakeun tonton heula video ieu supados barudak langkung ngartos nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana barudak tos nonton video ieu. Tepang deui insyaallah engke sareng ibu dina video salajengna. Mugia tiasa ngerjakeun tugasna sadayana barudaknya. Tong hilap cing sumanget diajarna, cing getol diajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.